Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Asri dina warta anu bade dikapindangkeun ayeuna nyaeta 4 daerah anu paling seueur di kapendekan kosmetik palsu. Lobana kosmetik ilegal di sakumna Indonesia masih keneh teras ditalek ku Badan Pengawas Obat Sareng Makanan atau BPOM. Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, sareng Kosmetik BPOM, Maya Gustina Andarini, ngedalkeun pihakna dina sasih ieu parantos meunang 113 miliar leuwih total jumlah kosmetik ilegal anu disita. Pengawasan rutin BPOM dilakukeun kanggo warsih ieu parantos menangkeun 113 miliaran leuwih ajen jumlah total kosmetik ilegal di Indonesia. Kosmetik ilegal ieu henteu kadaftar atawa palsu. Modusna oge rupa-rupa. Ucapna di Pasar Grosir ASMK Tambora Jakarta Barat dinten Sabtu 13 Maret 2002 hiji. Pihakna anu parantos ngalakukeun kampanye cerdas pikeun cara pipilih sarta ngagunakeun kosmetik anu aman di Pasar Grosir ASMK ngesahkeun pengawasan kosmetik ilegal di warsih ayeuna kacida pentingna. Wartosna, lamun cenah henteu diakukeun pengawasan ketat secara rutin, para pelaku laluasa ngiderkeun kosmetik anu ilegal. Kami ngartoskeun lamun nganggon kosmetik teh kudu dicerdaskeun. Salian dilakukeun tindakan tegas ka pausahaan anu beungal. Kami oge hoyong nyerdaskeun konsumen supaya manehna tiasa milih kosmetik kalayan hade tur bener, cindekna. Nurutkeun anjeunna, kosmetik palsu anu diedarkeun ti lolobana dipendak di Pulo Jawa. Anjeunna oge nyarios yen tos loba pausahaan kosmetik di Indonesia anu parantos ditindak hukum. Nu seueur di Pulo Jawa, terutami di daerah Tangerang, Banten, DKI Jakarta, jeung Jawa Barat. Pikeun lengkah kanggo pausahaan anu beungal tos diakukeun, tapi abdi henteu apal jumlahna paling loba anu diedarkeun eta jenis kosmetik paranti kulit kedalna. Nah sakitu wae pamirsa anu tiasa kapihatur, mugia urang mugia urang sarerea ayeuna tiasa leuwih terang kana kosmetik palsu. Salian kitu urang ulah papaduan milih kosmetik di pasaran. Tinggalian heula seluk-belukna beh teu salah milih. Wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap sareng abdi Asri. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.